nu teu nekadkeun kana aqaid uluhiyah kana aqaid nabawiyah gitu we. Contoh ti antawis aqaid teu nekadkeun ilmu tumetep di Allah. Nah, eta teh jangan disiksa. Komo teu daek ngaji. Urang daek ngaji taleuheung teh urang daek naon? Ngaji. Ngaku we urang pinter eta keur disiksa. Nekadkeun urang pinter, nekadkeun teh. Eta keur disiksa. Padahal ilmu mah sifat wahdaniyatnya pan wahdaniyat sifatnya di antawi sifatnya sifat ilmu kan ari wahdaniyat sifat nganapikeun dua kam mutasil jeung kamun mutasil bilangan antel mun pasil bilangan naon pisah. Mana bilangan pisah aya nu boga ilmu lian ngaku kuring pinter. Nah ngaku kuring pinter eta teh keur disiksa ya. Nekadkeun kuring pinter keur disiksa, batur bodoh keur disiksa.